Dohir gering, buru-buru ke dokter, diimpus, dioperasi. Tapi hate gering, batin gering, teukeun wae neangan dokter. Teukeun wae dae ka rumah sakit na hate. Nah, aneh. Padahal anu jadi nilai hate. Padahal anu jadi nilai batin. Coba awak, ya, awak sagering-gering na awak. Kurang sok juk ke rumah sakit anu, belaannya belaan teh keluar duit loba, keluar ieu belaan nambut, belaan capek, belaan ngendong, nah hayo. Tapi nah hate nu sakitu geus kronis, lamun teh geus panyakitna geus eungapeun hate teh gitu geus kronis mah penyakit naon deui penyakit naon deui penyakit dina hate komplikasi lah misalkan hate teh nah teh dioperasi hate nah urang teh tegu mati kana hate urang nah sakuduna lamun urang cerdas lamun urang pinter hate urang dibenahan hasudna riana gitu naon kesel ka baturna, kesel ka sarogena itu. Hate gering. Tapi kunaon bete dipariksa eta hate. Aneh, tapi nyatanya. Aneh tapi nyata. Tak sakali deui aku berwasiat, aku ingin kanyaah ka mamah-mamahku semuanya. Jangan jasad kau pelihara, tapi batin punlah kau harus pelihara juga. Bahkan harus lebih dari jasad. Sebab anu bakal ditimbang mah tentang pagawean hate. Pagawean hate da awak mah bakal digurumut ku belatung, digurumut ku orai, digurumut ku tulang unggul itu iya. Tinggal arwah, tinggal eruh. Hate teh ya. Masih hirup kene batin urang. Jadi disiksa teh kitu. Batin urang nu ngarasa. Jasad mah da geus eueuh, geus lapur itu iya. Teu, berarti batin nu dibawa. Batin goreng, awak hade, moal salah. Awak goreng batin hade selamat. Ya? Berarti samemeh maut hate kudu bersih. Samang nu bisa ngabersihan hate lumpat ka dokter. Taroskeun ka guru-guru. Saha nu bisa ngabersihan hate. Pilang bara ka guru teh nanya teh, pun guru, ieu teh hate abdi teh kotor, hayang dibersihan, hayang dicageurkeun, kumaha carana, hayang nu tereh, jeung salilana cager. Teu kitu atuh naros teh nya. Tos. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram summa ila arwahi malaikatil muqarrabin wa qarrabin wa rahanin ila hadratin sadatin Nabi Bakr Umar wa sallallahu alaihi wasallam wa habibul amir min zarra zibril muslim wa muslim salatin wa aqdina Sumaila arwahi ramadil muhyadil masjidin wa maqalidin bidin lamil amilin wal fuqahi wal muhadisin wal qurra'i wa muslimin wa sallim bismillahir makikin wa tabi'in bismillahir Sumaila arwahi jamil awliya illahi ta'ala mimman syarikil ardi lima qaribiyya fi barriya barriya min yamini simali khususan hadrati Tuan Syabdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu al-aziz Bismillahirrahmanirrahim
الغزالي الشيخ عبد الله الشعراني الشيخ بن عبد الله السكندري وغزالي عبد الغفار وزيد الزكري إلى ريان قدر العظيم من الظلم وبرم الزلزلة والآخرين أغثنا يا الله بإذن الله تعالى وبكرمات نسألك البركة والشفاعة والرحمة والسلام بسم الله جميع المؤلف الكتب ومصنفيها إن مسلم وبريم على سلسلة والآخرين منهم شيء ولله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا ومعلمين ومشايخنا خصوصا إلى روح وخصوصا إلى روح من أصولهم وفروعهم وسلسلتهم والآخرين منهم غفر الله ذنوبنا وذنوب مستر عيوبنا وعيوبهم ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا جميع حاجاتنا لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومهم بالدارين آمين يا الله يا رب العالمين
parantos ngandika nyatana pangarsa mamajengan musanib anu ngarankeun ieu kitab buku dulu jen bari ngalap barokah kalawan nyebat jenengan Allah. Mudah-mudahan beliau selalu aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Oge urang anu ngaoskeun ieu kitab mudah-mudahan orang sadayana dipaparinan ilmu anu bermanfaat, dipaparinan ilmu anu barokah, dipaparinan taufik sareng hidayahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng wae nya. Kita buku dulu jen. Kalarasan ayeuna teh aya dina bulan Mulud. Mulud teh ceuk tahun Aji Saka. Ceuk tahun Hijriah mah lain Mulud. Tapi Rabiul Awal. Ai mulud-mulud ceuk samang, ceuk tahun Jawa. Samemeh Hijriah ge tahun Jawa mah geus aya. Pami teu salah mah 512 tahun kana Hijriah, Hijriah teh kitu. Geus aya 512 tahun. Tahun Jawa. Nya teh mulud, suro. Tah, naon deui? Suro terus. Nya bulan-bulan ieu urang. Terus disebut silih mulud. Tah eta teh Jawa eta teh kitu. Kitu. Tahun Jawa eta teh kitu. Tahun Aji Saka disebut. Ai tahun Arab mah nya Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Eta Hijriah. Ai Masehi mah nya biasa we. Bulan Joko, bulan Prabowo gitu kan lain Jokowi deui. Januari, Februari nu karari teh nya. Tah kitu. Ya Allah. Pahing, lepa, pon, wakli, legi, pahing, pon, kliwon, wage, tah kitu. Nya tah di Jawa mah nganggo nu kitu. Bulanan teh misalkan malam Jumat legi gitu. Nah dina sabulan teh pasti aya hiji gitu. Pasti aya hiji. Allah tah eta ngaranggo kitu nya. Nah kalarasan ayeuna teh sasih Rabiul Awal bulan mulud teh kalahiran Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kin 12 Rabiul Awal. Salah sahijina urang ngagungkeun ieu maleman anu mulya peutingan bulan Rabiul Awal ieu ngagungkeun ku cara ngaji. Lantaran naon ngaji teh kan diparentah ku Gusti Allah melalui hadis tolabul ilmi kita. Tah sarua jeung urang ngagungkeun ka Kanjeng Nabi oge kan ngahirup-hirup agamina Kanjeng Nabi gitu. Salah sahijina urang teh gitu. Jadi muludan teh teu pas mulud doang mak. Sae nama. Matak aya kacaritakeun ai salian bulan mulud wah badegong. Badegong maksiat. Ieu nya ibadah taradae gitu. Pas bulan mulud bebeakan boh hartana ya boh tanagina boh awakna boh hatena boh pamikiranana teh ditumpahkeun ke Kanjeng Nabi. Naon tiap hari teh muludan we. Tuluy tiap hari muludan. Kitu sabab naon ke aya keutamaan muludan. Keutamaan urang ngaleueut dina tempat anu diaoskeun mulud diaoskeun berjanji deba. Aya eta teh keutamaan aya nya ngabahas eta. Ya Allah seueur kitu. Salah sahijina anu ku urang kudu dipetikna eta nyaeta akhlak. Sapertikeun dina berjanji mah nin anu
andalan bacaan teh wakana saha? Nih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Bahwasana Kanjeng Nabi mah banget isin. Banget isin, banget tawadu. Ai urang teu boga ka era. Legegenya ya Allah. Teu gaduh ka isin urang mah nya. Ya Allah. Nya sadidal haya. Maca wakana teh mungkin mah nya bari nangis. Nya nangisna nya teu apal artina gitu. Kunaon nangis? Teu apal artina. Tapi percantennya Allah. Jadi sora alus teh apal artina biki. Insya Allah melangking dan ini. Ya Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Apalagi hayana era banget isin. Apal jero-jero isin teh naon? Kanjeng Nabi. Diriwayatkeun bahwasana Kanjeng Nabi mah banget isin. Katingal bitis. Alim katingal bitis. Kieu eta. Pas nuju Kanjeng Nabi di bumi. Tok. Sayyidina Abu Bakar yang dongkap. Bade namu. Biasa bitis mah masih kena biasa kieu. Geus namu biasa ya. Angkat deui keluar. Gantian Sayyidina Umar atau Kanjeng ya. Masih kena kitu, bitisna masih kena katingal Kanjeng Nabi. Pas giliran Sayyidina Utsman guru jika nu aya guru tadi kumaha sih mah guru we isin gitu ditaros sanggeus kejadian eta ku Sayyidatina Aisyah Kanjeng nah iku Sayyidina Utsman mah ditutupan bitis isin abdi teh nah sabab Sayyidina Utsman bin Affan eta banget isina saking isina disegani ku malaikat ge pada isinin ke Sayyidina Utsman gitu piraku abdi teu isin gitu saeup Kanjeng Nabi tuh banget isina Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi mah ketika namu hoyong kahampangan nyaritakeunna teh henteu ka lawan nyaritana teh lain hayang ka jamban kawe selain tapi non lamun cek urang teh mah khola teh tempat sepi bade ka tempat sepi heula lamun urang bade ka mana bade ka pangker heula atanapi bade naon deui kaham pangan banget isina Kanjeng Nabi nyarita anu jorang-jorang teh alim isin jeung isina Kanjeng Nabi mah leuwih tina isina istri nu banget solehna nu karak panganten leuwih isin ti dinya coba istri anu banget solehna kaluarga tara nih aya istri nu isin urang ge nya sok isin keneh nya istri najan sok beuki kaluar gitu sok aya rasa isin ieu mah nu banget solehna tara kaluar bumi pendak jeung batur teh isin sabab da zaman Kanjeng mah nya si perempuan teh lamun kaluar teh teu aya pamegat we teu aya pamegat atanapi pamegat mah di lewat jalan anu biasana istri mah sok lewat tukang saking isina nah ieu mah leuwih isin ti dinya Kanjeng Nabi leuwih isin ti dinya coba isin matakan saur Kanjeng Nabi lamun urang teu boga ka era lakukan semaumu maksudna sok lakukeun naon we lamun teu boga ka era teu matakan
aya dina kitab ieu teh tuh man la ihya'a lahaya jalma anu teu hirup hatena jalma anu teu caang hatena lahaya moal gaduh ka isin teu gaduh ka isin teu matakan malu itu sebagian dari naon ini ya malu jalma nu teu gaduh era mah nya iman setengah kene gitu man la ihya'a la haya isin ya Allah kanjeng tah seureunya bahkan nu banget isina naon ken pas dina poe kiamat banget isin ku umat-umat anu iman kakula cek kanjeng nah kan umat kanjeng Nabi teh aya anu ka neraka nya aya anu disiksa na sakedeung aya anu disiksa na naon lami kanjeng Nabi isin ya Allah geus iman ka kaula tapi masih kena disiksa tidinya kanjeng Nabi unjukkan ka Gusti Allah sapaatan ya Allah li ahlil kabair ka jalma anu ngagaduhan dosa nu ageng sapaatan ya Allah isina sebab naon geus iman ka kula tapi naon meunang siksaan ti Gusti Allah isina didoakeun ku kanjeng isin banget isina kanjeng Nabi mah sadidal haya iwat tawadu banget tawadu naon deui ka dituna yakhsifu nalahu meneran senalna nyalira ai urang mah sendal hiji 2 3 4 ieu mah soplok benerkeun nya geus goreng cet gitu ai urang ieu keur kawandangan ieu keur di lebat bumi oh Allah ya Allah nya kari naon kari-kari urang muludan tapi tenerap sifat kanjeng Nabi teh urang muludan tapi tenerap sifat kanjeng Nabi teh mana tapak nah berarti saking tawa qanaahna kanjeng Nabi yaksipuna lahu terus oh deui kanjeng Nabi teh banget isin kumaha lamun di imahna aya duit numpuk isina buru-buru keluarkeun sodakohkeun ka Sayyidatuna Aisyah isin ku Gusti Allah duit patumpuk kieu isinin kanjeng Nabi ai urang malah ngajanya ditumpuk nya eta kitu urang bedana 11 12 lah jeung kanjeng Nabi mah kanjeng Nabi mah kitu urang kieu beda jauhnya kanjeng Nabi mah isin gaduh icis ai urangna isin teu gaduh icis ya Allah beda saeutik lah ya Allah yaksipuna lahu aya gosau bahu naon ngajahit baju ku nyalira bolong teh dijarait baju anu pangseueurna jahitan saha Sayyidatuna Fatimah. Laras gitu nih. Oh, laras. Anu ngagaduhan acuk hiji-hijina. Ayo. Jadi numpang juhud nama Sayyidina Ali beserta istrinya. Saha? Siti Fatimah pangjuhudna Masya Allah cenah kasaurkeun cenah gaduh acuk teh hiji we bari seueur tambalanana cenah kitu urang mah nya ti manaeun bawa tapi urang barokahna mudah-mudahan akhlakna rinduna biki bertambah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ta ayeuna urang rek nyucruk kana jalan
istri-istrina Kanjeng Nabi, istrina Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, iya akhlak-akhlakna diterapkeun di dieu. Nya, ieu teh rek jadi Siti Fatimah, rek jadi Siti Aisyah ieu teh. Rek jadi Siti Khadijah, aku dojan teh ieu teh. Nyetak gitu pengikutna. Rabbinas aluk bihurma Sayyidatuna Khadijah. Terus guys, ya Allah, mudah-mudahan nu hadir dina ieu tempat ngaos ti bumi niat karena Allah yang ngarobih dirina paparinan taufik sareng hidayahna ya Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah mengeluarkan sahadis banyak, dan telah mengeluarkan oleh Hakim, saur Imam Hakim, bahwa sesungguhnya seorang perempuan berkata, seorang perempuan berkata, iya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyarita ka Kanjeng Nabi aya hiji perempuan, parawan. Nyarita ka Kanjeng Nabi bahwa sesungguhnya anak mamaku si anu namanya itu meminang akan daku. Jadi ayas anakna si anu rek minang abdi, rek ngalamar abdi. Maka khobarkan olehmu wahai Kanjeng akan daku apa hak suami atas istri. Kumargi abdi rek dilamar ku si anu, wartoskeun Kanjeng ka abdi naon wae hak suami anu kedah dicumponan ku abdi. Teuh. Ya. Terus maka jikalau ada suatu yang kuasa aku mengerjakan mengerjakan anu dipiwarang khobar teh niscaya hendaklah aku berkahawin akan dia anu ngalamar teh. Lamun aya hiji anu abdi sanggup ngalaksanakeunana, abdi rek siap narima lamaranana. Kawin we abdi teh kitu. Nya. Jadi baheula mah si istri teh parawan teh rek kawin teh naroskeun heula. Naon hak suami anu kudu dicumponan ku istri. Baheula mah ayeuna baheula lain. Kayak baheula nangke gitu. Ya Allah, ayeuna namanya sagawayahnya. Gitu kan. Ya Allah, baheula mah naroskeun ka guru-guru teh. Guru, abdi teh ieu teh anu ngalamar, abdi kedah kumaha? Kanu janten caroge teh saena. Gitu. Nya ku zaman ayeuna namanya dijodohkeun, diagepkeun, dituduhkeun ku guru teh aralim ngaralawan. Ya. Gitu. Bahkan ya teu beunang dinasehatan ku orang tuana aya eta teh kitu. Nikah ngan saukur nikah gitu. Bahkan ayeuna mah kitu. Lain dilamar tapi istri nu hayang dilamar. Baheula mah dilalamar, bari si istri teh sieun. Sieun ieu teh kumaha? Sieunna lain ku gara-gara wah ieu mah wah, sawahna leutik ieu mah ya. Mung ah. Ah, ieu mah cenah. Mung. Ayeuna mah kitu. Kitu. Tah kuduna mah urang teh sebagai orang tua, tong kaguru lah. Orang tua sok wartoskeun ka murang kalihna. Yeuh, Neng, nikah teh berat. Tah ieu hak caroge teh nu kudah dieukeun kitu. Najan urangna can ngamalkeun.
supaya jadi pecut keur urang. Kitu kuduna. Kitu kamu rangkali istri teh. Entong tingali cenah si anak. Gaduhun mobil teh. Gaduhun motor teh. Gaduhun Jawa teh. Deuh ya Allah. Ngan dugi kadinya. Tapi hayu gitu. Ning kira-kira kiat moal da caroge teh kudu anu. Nah, jan caroge na kitu patut misalkeun. Tapi ti nengna kan kudu kuat. Ai neng geus gaduh ilmu, tuluy kuat tuluy keyeng rek ibadah ka Allah, rek suami sapatut kumaha, rek sabageur kumaha, bakal salamet. Bakal salamet kitu mah pagahanana. Nya. Jadi urang teh teu ngagorengkeun kanu janten calon caroge eta kitu. Calon mantu lah kitu. Ya. Jadi dibere ilmu urang teh urang kali teh dibere keyakinan, dibere bahwasana rek ibadah urang teh nih. Hayang kawin lain ning teh nya rek ibadah kade. Godaanana seueur. Kudu siap caroge rek kitu caroge rek kieu. Kudu siap. Gitu. Lain malah ngomporan ya. Ya, rata-rata ku zaman ayeuna mah ngomporan. Si kolot teh kitu, kolot awewe, kolot lalaki kabudak awewena kitu tah. Ngomporan. Tah gawe gracia teh. Sare wae. Kitu tah ngomporan ka. Daek wae kawin jeung nu kitu cenah itu ya. Misalkeun tah ku zaman ayeuna mah loba nu ngomporan seperti kitu. Sehingga cerai beraina eta murang kalih teh ku gara-gara naon? Aya ikut campur tinu janten orang tuana. Ku saking nyaahna meureun nya kanu janten murang kalihna, tapi nyaahna kan teu kitu. Janten hawatoskeun ka dituna. Kitu? Teh kitu ya Allah. Matakan di papagahan mah ku ece teh gitu. Saboga permasalahan kumaha gede na tong waka keluar kamar samemeh beres. Tong waka keluar kamar samemeh beres. Gitu. Ngertos? Tong tepikeun ka eta masalah keluar ka imah. Tetangga apalun, emak apalun, bapak apalun, ieu apalun, ya Allah. Gitu. Keur mah emak teh ti leutik disusahkeun wae ku urang teh. Kari-kari geus kolot teh disusahkeun nya dengan permasalahan nu ku urang ajukeun ya Allah. Aneh ya. Tapi untung nate emak nabi bijak gitu. Nya misalkeun kan nenek teh emaknya emak nenek teh gitu misalkeun gitu. Jadi seakan-akan lamun aya murang kali istrina atau pamegetna bebeja kagorengan pasanganana kitu teu puas atas pasanganana tong dibela sebagai budak. Gitu. Tong dibela sebagai budak. Keur kitu mah sabab gelutna rumah tangga mah harita keneh ge bakal tiis deui. Anu teh tiis naon? Carita tatangga. Urang teh gelut bebeja ka tetangga teh. Padahal jam 12 teh nya si carogena teh ge sayang-sayangan deui. Tapi eta saminggu, 2 minggu, 3 minggu tetangga mah teu apaleun urang geus beberesan. Teu apaleun tetangga mah. Mata cik tetangga mah asa gelut wae we teh. Leres teu? Eta teh palaur. Matakan di papagahan ketika aya permasalahan tong waka kaluar kamar samemeh beres. Atawa tong waka kaluar imah samemeh beres. Samemeh sayang-sayangan deui. Misalkeun kitu ya. Allah. Tanya. Jadi saeutik 2 eutik pun tong dugikeun ka kaluar ka
keluar ti mah eta khobar gitu teh. Gitu kan. Ngan sae cenah lamun urang bingung curhat kudu ka saha cenah. Sae cenah ka guru anu ku urang dipercanten. Sae eta mah. Gitu. Sabab naon guru mah moal ngabela urang. Kumaha oge? Moal ngabela urang. Coba lamun ka tetangga pasti ngabela urang. Wah, nya kudu kitu. Beres we. Tapi ka guru pasti urang nu dinasehatan. Meureun urangna loba dosa. Meureun urangna salah keneh. Meureun urangna anu kitu. Guru tah. Tah kan diajarkeun, diamanahan kitu. Lamun aya masalah naon? Tong ka kolot, tong ka dulur, tong ka tetangga. Lumpat ka guru. Gitu. Lompat ka guru. Bari lompat ka guru teh jeung pasanganana duaan gitu saya mah media omongan duanana gitu. Gitu. Tawa urang doang ka guru gitu. Ya Allah. Ya, ai gelut rumah tangga bisa sok sakedeung lah nya. Sok sakedeung. Nu lami mah nyaeta omongan tatangga. Eta nu lami mah. Ya Allah, terus Nizan dak laku berkawin akan dia. Ya. Lamun ayah hiji weh abdi sanggup nyumponan kana hak caroge, maka abdi kawin sia. Gitu. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setengah daripadanya setengah hak suami teh eta jikalau mengalir 2 lubang hidungnya akan darah atau nanah. Darah atau nanah, maka menjilat itu perempuan akan dia suami dengan lidahnya si perempuan sesungguhnya belum lagi mendatangkan ia akan hak suaminya itu seperempuan. Tuh. Jikalau lamun teu mengalir darah tina irungna atawanana letak ku istrina, maka eta can dugikeun ka nyumponan hak suami. Can kasebutkeun geus nyumponan hak suami can. Najan dititah ngaletak darahna anu kaluar tina irung. Letak eta neng letak iya darah itu diletak anggar can bisa nyumponan hak suami. Coba eta ya, apalagi ieu nya jangan saukur di piwarang masak, di piwarang nyeseuhkeun, di piwarang anu asa geus berjasa we kitu ka suami teh can gitu. Bahkan sujud sekalipun moal bisa nyumponan hakna suami. Can bisa kasebutkeun nyumponan kana hakna suami. Gitu. Allah, berarti hidmah selamanya tanpa aya udah geus cumpon hak hakna ge kurang geus cumponan, geus pangmasakeun, geus pangnyeuseukeun, geus anu geus bebas lubar. Henteu. Teu cukup sakitu teh. Kurang keneh bahkan 1% juga nade. Ya Allah, ngabela suami macam kan. Jadi can kasebutkeun nyumponan kana hak suami. Dan jikalau patut bagi seorang manusia bahwa sujud ia bagi seorang manusia, niscaya aku suruh akan perempuan bahwa sujud ia bagi suaminya apabila masuk ia atas istrinya. Tuh. Ya. Dugikeun kalamun teh mah manusia menang sujud ka manusia deui kukula rek dititah sujud eta si istri kanu janten carogena gitu. Maksudna naon? Saking kudu ngahidmahna kanu janten caroge. Diajarkeun ku Kanjeng Nabi kita. Maka berkata oleh perempuan, cek si perempuan eta teh yang berkata tadi itu demi Tuhan yang membangkitkan akan daku
akan dengan sebenarnya jadi nabi. Tiadalah aku bersuami selama kekalku di dalam dunia ini. Ai kitu makanjeng abdi mah moal kawin-kawin cenah kitu. Ya, saking naon? Saking sieuna teu bisa nyumponan hak-hak suami, sedengkeun nyumponan hak-hak ngalaksanakeun hak-hak suami teh eta teh kewajiban urang. Ya Allah. Teu kitu pamudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun istri anu ikhlas ngaladen kanu janten caroge, bener-bener ngahidmah kanu janten caroge, bener-bener jadi istri anu pinter, anu cerdas. Bahwasana teu kudu jungkar-jungkir salat, teu kudu puasa tepikeun kakuru begeng nya, cukup ngahidmah kana janten caroge surga geus aya di hareupeunana. Cukup sakitu. Ya, salat diputing jungkar-jungkir keur naon ai ngalawan kana janten caroge. Keur naon ai teu nyumponan kana janten caroge, wiridan ka ditu ka dieu, ngaji ka ditu ka dieu. Keur naon ai teu bakti kana janten caroge. Sedengkeun ieu banget jelasna. Ya Allah. Hampang sebenarnya mah istri teh hampang. Matak istri mah hampang ka surga, oge hampang ka neraka. Hampang ka surga kari taat ka caroge. Gampang ka neraka, lawanan we caroge. Bener teu? Ngahidmah kana janten caroge gampang teu? Gampang. Ngan saukur mameun seseueut malam Jumatna sakitu ge beres. Sakitu ge beres eta be tilu cing hade. Naon cenah? Sahwat beuteungna cumponan, terus sahwat parjina cumponan, terus dua dasar teh. Sok eta cumponan cing alus di pelebah dinya. Geus. Surga eta kitu. Ngan lamun dua eta henteu sempurna, lamun dua eta urang teu melayani dengan baik, berarti urang ti kosewad ka neraka ge hampang we. Hampang teu? Hampang teu? Gitu kan? Ya, hampang da ngalawan ka caroge mah gampil. Ya gampil, ya Allah. Mang caroge nu kumaha oge, kumaha heula deuh ya Allah. Sok ngadalil wae. Bere pelajaran teh ya. Caroge nu kumaha heula. Aduh teu adil atuh ai caroge dah alasan. Ya, alas. Aya bagianana. Kayak timbal balik na nyawanya. Nggih. Pas timbal balik namanya rek ganti we ngajina. Ya Allah, ya Rabbi. Tak gitu. Jadi istri mah gampil kasur, oge gampil kanara, gampil istri mah gitu. Ya. Sekali deui cing hade dina sahwat beuteung. Naon? Wih damel teh atawa jam sakitu teh biasana emam tak buru-buru ayak. Emam. Iya. Abade emam cing naon. Sok taroskeun. Dina palebah sahwat beuteung gitu. Ya. Sahwat malam Jumat sarua anger gitu. Cing hade eta oge gitu bahasa kasarna. Eta be dua salama. Eta doa be salama. Da tugas istri mah hidmah kanu janten caroge. Nya sok dibayang-bayang teh ku urang. Ngaji tiap hari nya. Qur'ana sunatna teu oleh
naon pardu salatna awal waktu wiridana mangrebu. Ya Allah. Ya. Tapi nah cara oge teu ridoeun wae aneh. Aya naon di awak urang kitu. Tak eta anu kuduna urang sabarna Gusti abdi teh ngaji we nah teh dibere topek. Gitu kan? Hidayahna pasihan, taufekna pasihan ya Allah gitu. Da taufek jeung hidayah mah ngan saukur ti Gusti Allah gitu. Ya Allah. Ngadoa ka Allah nya. Mudah-mudahan orang cing dijantenkeun istri anu soleh, soleha. Bakti ka Allah, ka Rasulullah jeung ka caroge. Tah kitu. Siap jadi wanita soleha? Insya Allah. Sunda. Insya Allah Arab, insya Allah Sunda ya. Insya Allah. Naon cing matak urang henteu wae hidmah ikhlas kanu janten caroge. Kahiji saeutik elmuna tentang kitab istri. Bisa jadi eta. Sabanon lamun urang boga ilmu, nah nya ngaji kitab kudu ujian beres lah, bulak-balik lah bisa kena. Insyaallah katulungan ku eta ilmu. Rek tadina ambek tek inget ka kudu ujian. Nya rek tadina leha-leha tek inget ka kudu ujian kitu. Eta nulungan ieu ilmu teh. Jadi salah sajina urang masih ngalawan keneh kanu janten caroge, ilmu tentang kaistrianana saeutik keneh. Nya. Kaduana akar masalahna mah naon? Yeuh, hate urangna poek keneh. Hate urangna teuas keneh. Teuas keneh. Gitu. Kumaha cara ngaleleikeun hate? Aya ke carana. Aya carana. Gitu. Ya. Lamun jadi hate teh ibaratkeun batu anu banget teuas. Hate teh ibaratkeun batu anu banget teuas. Hate teh. Tak kudu dihancurkeun. Leehkeun eta hate teh kitu. Cara kumaha? Kitu aya salah sajina cara. Aya nu ku cara anu, aya ku cara anu, aya nu ku cara anu. Salah sajina nu kamari ka ditu mah. Ka mana? Dikir sore lah. Heeh tah. Diajar dikir ya, diajar dikir. Ta eta teh matak meupeskeun kana hate urang nu teuas. Ya, matak salah sajina tarekat aya nu kieu. La ilaha illallah. Jadi tadieukeun illallah peupeus. La tah teu dieu ka dieu micin kasombongan, micin kaangkuhan, micin asa urang, micin anu kagorengan. Ieu teh bersumberna aya di dieu teh. Ti dieu tah ditarikna. La tuh ceun ilaha tadi dia mah tanamkeun ahlak-ahlak nu hade di dia mah illallah. Nah dia tadi dia gopet hunggul teh tah illallah curug. Tak saur Tuan Syekh Abdul Qadir di hiji masjid dikir jahar dikencengkeun gitu rada dibedaskeun la ilaha illallah. Tah teh matak ngaleuleuskeun kana hate. Saur Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jahe apalagi berjamaah. Nah di Suryalaya mah tiap hari tiap salat teh kitu. Matak ibu-ibu nate ngilu berjamaah we. Tapi dihijab. La ilaha illallah. Pas nuju alif mah sieun. Naon ieu nying sieunan kieu. Gitu. Tuh aya deui anu la ilaha illallah bisa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mama sempur
tong segala diheuraskeun cenah. Geus mah urang hate teh heuras atau bikin heuras cenah diheuraskeun. Aya nu berpatokan gitu. Jadi masing-masingna ka Allah teh boga pengalaman masing-masing. Boga pengalaman masing-masing. Mata misalkan Qadiriyah, Naqsabandiyah gitu. Naqsabandiyah. Cap lamun Naqsabandiyah mah cap. Naon Naqsabandiyah? Tiap detik teh dikirna teh di hate. Ngucapkeun teh Allahu Allah. Allah. Tapi di hate. Mata Syekh Naqsabandi di hatena teh timbul lapad Allah ya kacap enak sebut Naqsabandi cap tepikeun ka timbul keluar tah hate enak hate nu dipake dikir ka Allah Allahu Allah tepikeun ka ngecap di dieu teh kitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sabaraha hamil deui ka Abu Bakar gitu lamun teu salah mah geus kadenge ngaguru hatena teh ngagolak hatena teh geus kadenge gitu tak tak gitu pernah ninggal video di luar negeri aya si ieu na teh nya baju kieu katingal kieu na mah lamun geus emang bener-bener hayati pisan tentang dikir eta. Insyaallah. Jadi orangnya perlu bantuan seperti gitu. Ngan eta teh biasana sok dipermasalahkeun ku anu salian tarekat. Nanaonan cenah tarekatan? Nanaonan aya nu mempermasalahkeun. Nah, beta kadinya gitu kan. Sabab ieu mah karaos ku sendiri. Hayang lelesatena jeung hayang tiap detik teh hayang ngajaran ingat ke Allah hayang ngajaran mata di dituna ge disebutkeun ini mah bukan apa-apa tapi belajar dikir aja saur Abah Anom lagi gitu Abah mah teu bisa dikir ieu mah diajar we cek Abah Anom guru mursyid gitu. Pangarsawa jajan almarhum kan ahli ilmunya eta mah ma'ani balagoh ma'ani bayan ka Abah Anom rek nyoba ilmu Abah Anom teh sakumaha sih Abah ka dieu teh ya da Abah mah teu tiasa naon coba eta guru besar mursyid seueur guruna tapi nyariosna kitu Abah mah sana teu apal kirang uninga cenah teu terang Abah coba gitu ai urang sok masalah naon kitabna bawa urang nya dengan kesombongan ya Allah terus aya murid Abah aya nu ngagoreng Abah terus anjeunna jadi ngecaprak ka mana wae itu ieu laporan anu bah ya Allah iraha nyaeta setana ka abdi palawur ya Allah eta setana ka abdi coba henteu kieu saha jelemana bawa ka dieu ngajarkeun teh cing euceun kuduna kan meureun kitu nya ngerakeun we Abah meureun gitu aya mah teu ya Allah iraha nya setana ka abdi jaga abdi ya Allah tuh meureun anjeunna ngacabrak ka mana wae meureun tina bisikan setan bawa engke mah isukan datang ke abdi setan ya Allah jaga abdi coba Abah mah gitu sudah langsung ditantang itu mata Pak Dedi kadinya belajar akhlak ya Allah belajar akhlak jadi katalah akhlak nah tarekatnya ninggalkeun salat kitu nu karari itu henteu tinggal aya buku nama dinatan be nu di jam 2 teh pangarsa teh tos gugah mandi tobat salat anu tos magrib teh pikeun ka isya teh full salat anu aya dicatetkeun jadwal beliau salat sunatna ya Allah moal katurut ku urang moal katurut kadang sok aya anu ngiring totorekatan tapi teu daek salat
cukup inget ke Allah. Allah. Ai syariat teh dijalankeun aya eta teh. Tarekat nikung disebutna gitu. Oh iya tarekat gitu. Jadi tarekat teh aya tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah gitu. Nah, misalkan Sadiliyah, Samaniyah, tah anjeunna ma'rifat teh pakai jalan perjalanan anjeunna gitu. Ai Qadiriyah mah naon Si Abdul Qadir nepi marifat ka Allahna teh tah pake wirid nu eta gitu. Naqsabandi tah pake wirid nu eta gitu. Eta sekilas tarekat. Sebenarnya mah ulah diomong-omong nu kieu. Ngan diri abdi sendiri, ka diri abdi sendiri ieu mah kitu tahadus biniam. Nyaah ka hate abdi sendiri. Anu salila ieu digoplahkeun dipohokeun ka Allah teh. Anu kuduna keur masak inget ka Allah, keur ngaji inget ka Allah, keur sare inget ka Allah, anu kuduna keur ngobrol teh inget ka Allah ieu teh we. Allah. Mata anu tarekat Qadiri Naqsabandi kita kieu we. Ajenganna rata-rata kieu. Keur ceramah kieu. Jadi ngomong mah ka mana ngan ieu gerak. Ya Allah. Tah eta ieu mah pengalaman karaosan ku abdi kitu. Karaosan ku abdi. Kita nya perlu gitu tehnya perlu. Makanya Mama Sempur mah tarekatna naon? Ngaji. Mama Sempur mah tarekatna ngaji. Ai urang tarekatna ka mana? Aya guru nu keur nempikeun ka Allah teu? Coba. Pernah ngaguru anu eta guru nganepikeun ka Allah? Ngamaripatkeun ka Allah. Aya teu? Aduh can. Ada sesuatu guru nu kitu teh. Paling guru ngajarkeun salat nya piki guru ngajarkeun wudu paling guru anu guru. Tak ieu mah guru keur ngaleuleuykeun hate urang. Gaduh can. Pilarian. Cabab naon? Hate paningali Allah. Dohir ngan ukur cangkang. Kade dohir ngan ukur cangkang ya salat henteu wudu henteu. Tarekat mikung gitu. Kalau lobaan ku zaman ayeuna kitu ngandalkeun hate nya. Hate diopehna teh. Ai pikih teu dilaksanakeun nanaon. Pikih laksanakeun hate manteng ka Allah, mantep bener gitu. Ya, mudah-mudahan orang sadaya dileleikeun hatena sadaya. Amin. Allah. Tah salah sahijina urang teu daek taat kana janten caroge teh hatena teuas keneh egona aya keneh. Jadi ngilangkeun kaucuban, kahasudan, gitu kan, karyaan dibuang di dinya gitu. Dibuang di dinya gitu. Ya. Jadi intina mah hate geus alus maka kadohir ge bakal alus. Tas Allah alam bisawab ila hadaratin nabil mustafa al-fatihah. Alhamdulillah. Iya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil pana bima lam rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina wasalna bitalumi tawasalna
talimin antarzuqona wasi'an wa zungan sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi ku anehna orang mah dohir gering buru-buru ka dokter diimpus dioperasi tapi hate gering batin gering teukeun wae neangan dokterna teukeun wae dae ka rumah sakit nah hate nah aneh padahal anu jadi nilai hate padahal anu jadi nilai batin coba awak ya, awak sagering-gering na awak kurang sok cuk-cuk ke rumah sakit anu belaannya belaan teh keluar duit loba keluar ieu belaan rambut belaan capek belaan ngendong nah hayo tapi nah hate nu sakitu geus kronis lamun teh geus panyakitna geus eungapeun hate teh gitu geus kronis mah penyakit naon deui penyakit naon deui penyakit dina hate komplikasi lah misalkan hate nah teu dioperasi hate urang nah urang teh teu mati kana hate urang nah sakuduna lamun urang cerdas lamun urang pinter hate urang dibenahan hasudna riana gitu naon kesel ka baturna kesel ka sarogena itu hate gering tapi kunaon bete dipariksa eta hate aneh tapi nyatanya aneh tapi nyata tak sakali deui aku berwasiatnya aku ingin kanya ka mamah-mamahku semuanya jangan jasad kau pelihara tapi batin punlah kau harus pelihara juga bahkan harus lebih dari jasad sebab anu bakal ditimbang mah tentang pagawean hate urang pagawean hate da awak mah bakal digurumut ku belatung digurumut ku orai digurumut ku tulang unggul itu iya tek tinggal arwah tinggal eruh teu hate teh ya masih hirup kene batin urang jadi disiksa teh kitu batin urang nu ngarasa jasad mah da geus eueuh geus lapur itu iya teu berarti batin nu dibawa batin goreng awak hade moal selamat awak goreng batin hade selamat ya berarti samemeh maut hate kudu bersih samang nu bisa ngabersihan hate lumpat ka dokter taroskeun ka guru-guru urang saha nu ngabersihan bisa ngabersihan hate pilang bara ka guru teh nanya teh pun guru ieu teh hate abdi teh kotor hayang dibersihan hayang dicageurkeun kumaha carana hayang nu tereh jeung salilana cager teu kitu atuh naros teh nya tos walam bi soal itulah yang mau di bengkel dan rasa yang lumut tanda teh kurang teh tapi kumahanya